Kira-kira naon ya? Nyanya aya naonnya? Teu ketang santuy we sok biri bade ngalangkung mah. Diraksukan kebaya lambihan cahayana dang dosan sederhana mojang priangan. Diraksukan kebaya lambihan cahayana dang dosan sederhana. Campurannya gelis, sugan teh mau kempes. Jadi we doang. Terus mau kempes deh. Jadi we kudu lupa. Mohon gelis. Ya pun tante. Matakan kayak tadi matang dan jadi nggak jemput, nyancap aku jemput. Ada sekolah kita tadi tapi Yang usah, kurang tinggal urus ke mana terbukti. Cek urang ge isuk deui mah siratna ku urang jemputna. Eti kamari anjeun hayangna naon sih? Karena ge heureuy atuh nu teu saheureuy pisan. Mun heureuy teh kitu carana. Mojang priangan. Bedak apal teu? Apa lah ceritana? Nah, imang ini ngomong ge acan yang kenal. Letik-letik geus galak gimana? Geus saria kalah gelut. Oh, nyangkrat. Nya urang mah kan hayang mere nyawe si Dika motorna butut. Ya tepat geus bobogohan jeung siratna. Oh, nya. Jeung urang kasep. Motorna Nanti dia sih rasanya lumpang kudu lumpang segala. Bu Dika mau ke bawah ibu. Jangan. Ngabet kasih Dika. Ada meninggal. Orang Ada meninggal. Dika mau. Mending ayo buktikan we kalau kan. sok sieun urang atuh mau. Ayo tuh. Nah, ayo naon teh? Ya abdi dipitnah mau helmna si Jaya. Nah, bisa. Buka. Dan fitnah ieu mah ngabuktikeun we. Sok-sok ayo nama buka we lo karena buka. Sok buka lo karena. Eta geuning aya helmna. Duh kalau abdi ge teu terah. Halah saya buktina ge. Cicing maneh. Sumpah abdi teu mau kata helm. Anu kecantan kan? Mun era we abi mah. Terus ayeuna ratna badena naon? Bosan we. Tos ayeuna Dika, nyari ibu KBK. Ayo. Manggil bet. Assalamualaikum Bu. Nah, Bu aya nu gesek kantos. Mohon dibantu. Palingan engke Sultan sareng Dika ku abi di warung miringan sayembara Bu. Sayembara? Nanti sih ibu nyerahkan ke anjingnya. Siap. Ini putus percantan. Siap. Aduh bener ya kan? Empat Bu. Oke siap. Betul dulu ya. Ada duaan kukukeun di dieu teh, erek diilukeun karena sayembaranya apan kaduaan teh kasohor di sekolahan ieu teh. Dalam rangka naon ieu teh? Ini teh elip kieu saingan teh. Kela, tengah dulu. Ieu teh dalam rangka neangan hiji raja jeung ratu Gradu. Mun menang kumaha? Mun menang,
maneh atau man bisa ngajak hiji awewe anu bebas dipilih jadi ratu Grabi. Nah berkudu kuring. Beja we tuan mas. Tunggu beda artinya. Pada mana dua teh kasohon bisa kalau itu tuh kasek senang. Begitunya isina ayeuna kan jam Oh makan apa paling dulu? Taya karingrang nganggo sinjang di lamban mojang priangan digigir. Dika, yuk wajib tanda tangan tuh di situ di samping masjid. Oh iya. Wajib. Ya. Panjang mojang priangan diraksukan Boy, nah mana curhat-curhat tembok? dan dosan sederhana mojang priangan diraksukan kebaya. Yuk, sekalian ya. Omar, Siapa makan itu eh? Wes, sekalian ngomong. Pakai jeung tuani ka maneh. Astagfirullah Dika, iya aya naon? Masalah can ieu beres, terus nambah masalah deui. Jaya teu lagu. Mau saya tilang, mungkin baju saya ditarik kerana. Terus Jaya ayeuna ka kelas, oke Dika, kuis sekolah langsung beresan deui nya. Beresannya. Dan dosan sederhana mojang priangan. Naon kita mau bener? Naon sirah mereka karunya kasih Dika dihukum gara-gara difitnah. Emang difitnah kusaha? Si Jaya tuh kusaha deh. Nah, coba tadi beja tuh. Sieun dikira pahlawan keberangan. Karunya tuh tempo bebersih wae, hayo Iwati. Aya saatna kebenaran bakal pasti. Di sinjang lalenjang estu sono munempang mojang priangan Ya Tisna murah. Nya kenal. Kenal Sinawati. Nah naon di dekat kenena. taya kari Sok ayeuna jeung challenge pertama marane lumpat dua keliling pagancang-gancang tong licik. Anu licik dianulir eleh. Sok siap? Hiji, dua, tilu. Pemenang lomba nyaeta Sunten Jaya.
Kin. Ini bager pisan kasih kuring. Ya kumaha deui atuh. Teh mah teu bisa dibobodo. Naon sih kok pipilun wae ah. Ieu da si kuring mah diusir wae. Meni capek jadi reungit teh. Kunaon si Ipo ini pundungan? Bayalah si eta mah emang kitu. Aya kena challenge ya. Aja hiji deui. Semangat ya. Ya, kena naon tuh keinginan ge? Ya atuh kan Dika kudu menang, nggak bisa ngabuktikeun ke babaturan Dika teh kesalahan. Kinan pecanten lagi teu salah. Kina perang, Dika teh salah, kina percanten. Geus aya sabaraha eta? 100 aya jika nama. Dika mana mampu ngumpulkeun sakitu. Kunaon betul bisa? Tapi bisa we mana mungkin saya tak bisa ngumpulkeun sakitu. Ini cemburuan teh sok dulu pisan. Teu teresep we nampuna ngabelaan wae si Dika. Dendam pisan emang kasih Dika. Teu teresep we. Mana mungkin urang atuh nubuk geus lucu siga kieu teh. Tara dibelaan. Terus aya sabaraha tanda tanganna? Genep 10 sih Gana. Tapi masih kurang sih Gana. Iya tuh, aya sabaraha nu dikumpulkeun ku Iko jeung Teja. Kin nuhun pisan ya. Punten nya teu tiasa seueur ngabantos. Nuhun teu nanaon, sakege geus nuhun pisan Kin. Sok ayeuna kumpulkeun tanda tanganna. Jelas orang nomor Anu menangna nyaeta Undi. Yo, we gitu. Tong sok siri. Kusabab aya nilaina hiji jeung hiji, jadi aya hiji challenge deui anu hadepkeun nyaeta balap motor di trek Edotel. Amatnya Dika, Nuhun yakin, ieu kan gara-gara Kin. mugi enjing balap motorna lancar nya. Nuhun doakeun we. Kenaon? Sibuk maneh? Itu tadi si Jaya ngobrol ini motor si Dika. Pikiran pariksa. Kunaon gitu Dika? Coba cek heula geura. Juga nama teu kaburu diomean da. Nuhun nya. Nya sami-sami. Ngantos satu. Semangatnya lombana. Nuhun ya Kina. Bandurang itu pantes we eleh. Angkat ngagandeang bangun taya karingrang nganggo senjang di lamban mojang priangan di gigir Dina akumulasi nilai anu satu acana pemenang challenge dina sayembara nyaeta
Cek Abi anjeun nu bakal menang. Nuhun yakin. EG kan gara-gara dukungan Kinawati. Nuhunkeun oge ka Ipoh jeung Teja. Ada eta mah di KW nu kemampuana ageng jeung deui loba nu ngadoakeun. Nuhun pisan yakin. Dangdosan sederhana. Nah, mana teh udah deket-deket wae jeung si Dika. Ya emang kunaon kitu? Nya orang teresepnya. Mun mana deket-deketin si Dika. Aya naon ieu teh? Iya si Kenan deket-deket wae jeung Dika. Emang yaksa teh saha dikasih? Tak geus rek mana tuh geus wae di dieu jeung urang teu kudu diudag si Kinan mah. Kalanya Yaksa sekedap we. Teu bisa hayu urang kakak hayu. Cahayana dangdosan sederhana mojang priangan. Mungkin tipe jeung si Dika ka jeung urang da. Iya deui naon torojo datang-datang teh nya. Aya naon ieu teh Jaya? Nya asa teu cocok we si Dika jeung maneh mah ka jeung si Ratna. Karena nama kamu gue Jaya. Jaya ada abis sareng di kamar aya naon. Gimana bogo? Sanyana mun misalnya si ieu bogo, emang urusan maneh? Bener ada kakak. Terus Mere beja we urang mah. Dika, bener si Kinan teh kaboga Dika? Emang kunaon sa? Nyante, nah resep mah. teu meni leket wae. Nya bae we emangna Dika teh kaboga maneh? Cik atuh da si Dika teh lain ka bogo maneh. Lain kaboga maneh oge kan? Geus atuh ieu teh di kantin ulah raribut. Cicing! Geus lieur ngabadungan preman terminal mah. Ngomong teh sangeuna dasar cabe-cabean. Vin, ada sana di kamar aya naon di luar eta. Emang lu mau aya naon kunaon kitu? Teu bi kunaon dimaki-maki ku si Yaksa. Nya ulah deket-deket jeung di KW. Emang kunaon? Ya bobokeun meureun. Ibu, bejakeunnya ka si Kinan. Si Dika teh teu bogo ka si eta. Ya emang bogo saha? Ya bisi we ieu mah. Geus hoream ngurusan maraneh. Lah emang ulah teh horeang urusan yang maneh ih. Nya pokona mah bejakeun we ka si Kinan. Poh, si cabe-cabean ngomong naon dia? Ieu nya preman datang-datang. Bae suka-suka. Ieu mun dari mulutnya juga lapang tuh kosong-kosong. Nu kitu mah kuman dihapuskan. Biasa ngaca kan, ieu ngaca mah tahu diri. Cek lah. Jadi salah ningali mah sesuai atuh. Buat ya beda teh kalem. Oh, yang biasa tuh yang mau HP abi. Tak, namanya. Yang bisa bias. Tadi dia nungguan teh. Ini rapisan. Karena tadi update aja sama harus nikah. Oh, sudah balik lagi. Kim, ayah hati anjing teh kumaha sih? Cicing heula ngomong ke si Kinawati. Ya, tadi dulu. Kata kumaha sih ka saha? Ka saha Cik menurut anjeun? Kasih Dika. Tah eta pertanyaan $1 juta. Makanya kayaknya tuh kok nah hati mah berdingin. Ih, kakak aduh receh itu kumaha? Iya aya receh. Tidak jangan jempe. Nya abi jempe. Duka atuh po.
Nah, kemana tadi kakak jawab tinggalin cewek. Seri nyari larak lirik ke Kemarin orang ninggalin si Dika jeung si Ratna ngobrol dua. Terus ada aja kabin naon? Orang apa mau bogo si Dika, orang merenya we. Saya terwasin. Kemana? Maksud anjen ngomong gitu kabin naon? Orang merenya we memang itu. baya nambihan cahayana dang dosan sederhana mojang priangan mojang anu dontok matak sono nu nempok. Dika, Dika, nasi dua wae jeung kinan. Bang, naon aja dari pertama sama batal Sini nih babinya. Sa pengaganggu kinan wae nya. Nah, tuh udah marah nek duaan wae. Kan orang ngomong orang bikinan mah ada rencana. Mau mungkin ya, ayo hiji lalaki, jeung hiji awewe rencana kasih pikiran bogo ke Dika. Ayak sa yang naon sih? Ya mah yang jadi kabogongnya Dika tuh. Kayaknya sa ngomong ke dia. Penaon? Aya pikiran ya. Contoh satu, ada tulis mah habis kayu. Ya kita tadi atuh ini rek ini mah. Aya apa mana mending cerita udah sampai jeung si Dika. Bae we suka-suka. Lamun bawa ka si Dika lawan Laura. Naon ieu teh? Stasiun mengelaan. Kunaon? Aya naon masalahna naon? Mane sih beut bawa ka si Dika, mane oge kan? Oh, ya teh jadi perihal si Dika. Si Dika na mana? Geus eueuh ka umpat. Mane sih jadi we si Dika na kabur. Geus tong deui lain jodoh meureun ayeuna balik ka kelas. Balik. Penyarios sakedap we. Aya naon ya? Pinawatina mau ameng tanya senang. Sakedap we. Panginten rame teh nya. Teu sakedap we. Yuk, duaan da. Tacan ieu pakinawatina. Tungguan ya, Pak. Di kelas deh. Nah, tos satu abi baktera nya. Yuk, di baktera. Di lamban mana kada percantennya kasih Dika sakumaha kaayaan oge. Nah, aya naon ieu teh nangga juga kasih Dika. Henteu tenan naon ngan dikatanya awe ka anjeun. Rata ngomong kieu di titah ku si Dika. Henteu ngan abdi ning awe mun dikatanya ka anjeun. Jantan kumaha? Cek abdi mah anjeun bakal jadi ratu gradu jeung Dika. Engke Kumaha nya Ratna da abi ge teu tiasa nyanda keputusan naon, abi ge bingung. mugi kinan tiasa ngadapatkeun kesepakatan nu bener. Nyanda satu, ayo kita mah kinan ka kelas di kayunya. Nya. Angkat ngagandeang bangun taya karingrang nganggo sinjang di lamban mojang priangan di gigirna gelengging di hareupna ge sieu di tukangna lenjang mojang priangan. Sa Dika teu bisa nyebatna naon. Tapi Dika teu tiasa bobogohan. Hah, Dika teu bogo ka abdi. Mojang priangan Lain gitu, Dika resep kayak sa rencana bageut. Tapi mun bobogohan teu tiasa. Jantan nih, anjeun teh nolak abdi. Lain kitu sa Dika daakeun nyaksa menang jodoh leuwih ti abdi. Nuhun nya Dik, abdi jantan sadar. Abdi teh tiasa maksakeun ka hayang batur jadi ka hayang abdi. Jadi payun atuh nya.
kamari teh kita kebiasaan Nah, aku hampurannya dia makan dari kanisa. ya. Soalnya mau dipaksakan di kasar dia mau bahagia. Iya, ya. Enggak ada rencananya. Angkat ngagandeang bangun taya karingrang nganggo senjang di lamban mojang priangan di gigi Rencangan sadayana anu tos dongkap ke acara graduation. Ayeuna bagian anu papentingna. Kita tampilkeun Raja Gradu arurang anu geus ngaharepan challenge. Nyaeta Munding Laya Mardika. Semuanya sama. Mangga Munding Laya di Mardika. Nuhun dihaturkeun dina poe ieu. Abdi nuhun pisan ka sadayana ngetos ngadulung abdi. Jeung ka hiji jelema barang nuhun pisan karena tos selalu aya terus ngadulung abdi di awal nepi ayeuna. Menjawabkeun hak lu emang kuduna aya. Jeung meluangkeun waktuna Sahanya awewe hiji meni spesial pisan bakal jadi ratu gradu atau napi moalnya. Saha? barang kahaturan Dewi Kinawati kepayun Dihaturanan kajang Dewi Kinawati masakan ieu ka Raja Gradu Munding Laya Mardika. Abdi hanteu undur diri. Nuhun tanta acana kadika kusabab semangatna teu pernah nyerah nyen sim kuring oge teu nyerah mere motivasi. Manehna daek usaha jeung deui pampangna jujur jeung tanggung jawab. Nuhun tanta acana. Kinawati kahareup ya. Kuasa ilahi dah. Jodoh ieu mah. Amin. Amin ya Allah. Tenangkan tegar dendam mah. Ya bener pisan. Bahagia tadi diciptakeun. Tapi kayak di dunia mah lagi mau pernah tercipta. Nyai ya bikin ampun